mansakan lawan surga dihisab jeung teu disiksa teh nyaeta asy-syaqiyyul ladzi tasaba malan halalan wa anfaqahu fisabilillahi bi ghairi riya'in. Jalma anu bereha, jalma teh bereha alladzi anu iktasaba adil dia teh nya kasab malan kana harta halalan anu halal wa anfaqahu jeung nganapakeun eta jalmi kana eta harta fi sabilillah dina jalan Gusti Allah. Resep daek infak, tapi infak ada isi salah mana infak. Pada aya infak aya infak wajib teu meunang teu. Kadang-kadang saminggu 25.000. Ada teu meunang teu. Kadang-kadang dihitung nanti tina kehasilan. Aya kitu hasil sebulan sampai sabaraha. Lamun dihitungkeun sabulan sabaraha. Tah dicokot infak. Eta teh wajib cek manehna. Ulang itu. Bahkan ku infak aya nepi ka ngaluarkeun ngajual budi, ngajual serang ke infak. Oke, di iming-iming kunaon? Usur datang. Ya aya deui dari macam Allah ngadamal eta capek di ala anu batur kenal dari eta sedang Allah kabeh ge Allah seperti syariat Allah kenal kering pakene eta itu aya deui hayap ka tempat manehna ieu teh ada murah dan di masjid tempat murah dipunci tah kade geus kitu menjaga deh ala ayah ke tempat urang ayah mah urang kade dipunci teh urang itu ya tak gitu ini banyak sekali gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri tapi lupa muncul ke lebih mana udah mati kali itu jalmi an mana sahihun an bereha rajin urang sapertosna naon napako atawa sodako atau urang sodako jariah atau napi urang zakat dek zakat harta dek zakat ge zakat fitrah teh bisa di awalna bisa zakat fitrah ngan biasana ada maksud dia tungtung mumpul kana mangga bisi bade kuruin mangga bade kunaon mangga kubeas mangga di awal bisa bisi majadeun teu bisa dikumpulkeun gitu ngan dibagi mah ke dina ngumpulkeun mah teh ayeuna ge mah gitu dina waktu hari tawahay bisi gitu biasa teh ayeuna oge dikumpulkeun ngan drama umumna kewe dina akhirna zakat fitrah sabab lamun urang puasa teh zakat fitrah eta teh cek keterangan mah nyaeta budak atuh teu jadi beres na puasa teh kumaha teh zakat fitrah itu. Geus kitu ulama ngadoa. Ngasatacana eta ngadoa nyaeta teh eta opat golongan nyaeta parebutan hayang pageula-geula hayang asup ka surga anu pa awalna. Cek anu mau sahid hayang diheula asup ka surga. Cek anu haji laksana haji hayang asup ka surga anu pageula. Anu sapertosna sahihun anu berehan hayang pageula asup ka surga. Eta ulama ngaturkeun doa ya Allah abdi beres hasilna perkara hasilna ilmu sababna nyaeta jalmi anu berehan sababna nyaeta hasilna abdi ibadah sababna anu berehan salibna tempatna ayeuna urang majlisna masjidna pondokna sabab jalmi anu berehan ya Allah mugi-mugi dipayungkeun asup ka surga jalmi anu berehan eta ngadoa jalma alim
Itu kumaha sakitu pabulu-bulu eta jalmi hayang paheula-heula Allah putus malaikat Jibril wa ajin hukuma itu al-4 golongan. Lepas awalnya saha anu ditanya jalma anu maos sahih. Ditanya ari anjeun di alam dunya geus migawe naon? Jawab eta anu maos sahih kaula geus dibunuh dina peperangan karena nyupri karidwan Gusti. Eta jawab saha? Jawab anu maos sahih. Saur malaikat Jibril ari anjeun apalna kana ganjaran maos sahih ti saha? Jawabna cek anu maos sahih muallimika. Ki para alama alilullah ulama. Di ulama apalna ganjaran maos sahih. Lajeng kanu mana nyata kanu melaksanakan haji seperti anu tadi teh bahasana ari anjeun di alam dunya geus migawe naon. Saur eta anu melaksanakan haji abdi di alam dunya geus boga haji melaksanakan perintah Gusti nyata keujupri karidwan Gusti. Ari anjeun apal kana ganjaran haji di saha? Nyata anger di ulama. Terus eta anu katilu saha jalmi anu berehan sami kumaha ikan tirosin ari anjeun geus migawe naon keur di alam dunya saur eta jalmi kaula berehan di alam dunya karena nyupri karidwan Gusti Allah. Ari anjeun apal ganjaran dina masalah berehan eta ti saha? Di ulama. Ngompong ke ulama adalah anu seperti tadi nu panggilan asa asuh nyata jalmi anu berehan asuh mana mereka kudu sifat berehan ya Allah tak gitunya sifat berehan dedehan balasan kasihan gitu keruran kedah kita gitu nah aku bisa gitu tanggung jawab anu parantos di jalan keruran sadayana ayeuna dina sasi Ramadan keur ngasakeun saum anu ka-17 dinten. Mudah-mudahan teh hiji dipasihan kagiatan kasobaran katawakalan jeung nebihan tina perkawis anu mata kabatalkeun kana puasa jeung nebihan kana perkara anu mata ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mudah-mudahan urang ibadah urang siangna jeung wongina aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rugi sakit baik kami atur waktu sekolah bisa dilakukan. Ininya rugi sakit mudah-mudahan anu parantos dirugikeun senaya mangpaat saedana khusus kalau syukuri anu ngadieukeun anak umum kasadayana ahli bangsa. Mudah-mudahan urang sadaya di pasien kegiatan iman Islam ihsan jeung mental urang sadaya kamalaksanakeun parintahan Gusti Allah. Anu sakawasan urang sadaya kalawan anu ditantukeun ku Gusti Allah. Da urang mah al insanu yudabiru wallahu yuqadiru urang cuma urusan Allah menantukeun. Mudah-mudahan urang ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya siap pahami atas ilmu pabagi menjadikan cinta dan sabab wasilah ilmu pikat Tuhan sadayana ilmu alam mutaat dan masalah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.